Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaati wal istiqomah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'al li wajhira min ahli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala jami ni'amillah. Kalayan kersaning kudrat iradat mantena alhamdulillah dina ieu waktos wengi Ahad anu ayeuna urang sadayana masih kena dipaparinan kapercantenan ku Gusti, dipaparinan barokah yuswa, dipaparinan sehat dohir oge sehat batin, sehingga alhamdulillah yuswa dipaparinkeun ku Gusti oge kasehatan anu diamanatkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu waktos tiasa dianggo ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang buktosna tholabul ilmi. Mugia kuriung kempel calikna urang di ieu pangaosan mugia janten wasilah atana picukang lantaran urang sadayana keng karidoan oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salam salamina mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'atna, malah mandar leberan rahmat salam dugi ka urang sadaya selaku umat anjeuna, mugia urang sadayana jaga di yaumul qiyamah ngingingkeun syafaat mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun, tokoh masyarakat, para jengan, para ustad, kali sadayana para kasepuhan, sesepuh masjid anu aya di lingkungan RW 05, kali sadayana para bapak, para ibu jamaah ahli pangaosan rahimakumullah. Sumangga urang sami-sami buka ieu pangaosan ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna langkung tipayun urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ka mantena ku ngalangkungan tawasul ka para rasul, para nabi, para wali oge urang sejami emut ngintunan doa kanggo arwah karuhun-karun urang sadayana, wabil khusus kanggo ibu Rama, Aki, Nini, Uyut karuhun-karun urang sadayana. Mugia marantena min amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayana di alam barzah tambih-tambih rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa habibil murtada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duriyati wa ala baiti sayyidillahil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi gfirli wa liwalidayya amin Wa ila hadrati sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar rahimahumullahu taala wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'il awliya'ullahu tamasharikil ardi la magharibiha bi bariha wa bahriha qadasallahu sirrahum wa ila hadrati saihi wa masyaihina kanggo guru-guru urang sadayana Allahumma anfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana li dinika walinasi ajmain wa ila arwahi jamil ahlil kubur wa hususan ila arwahi abaina kang rama anu tos ngantunkeun mangga dikeretegeun sebatkeun jenenganana wa ummahatina ibu anu tos ngantunkeun wabil khusus kanggo karuhun-karuhun urang sadayana karuhun-karuhun jamaah ahli pangaosan ahli lemur jati panyingkiran wa min amwatil muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat ghafarallahu dunubahum wa rahimalahum Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufari niran al-Fatihah A'udzu billahi minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Allahumma asil maqasidi wa maqasidana wa maqasidahum waqdi hajatina fil umuri kulliha min umuri dunya wal akhirah mugia Gusti maparinan kang urang sadayana jamaah ahli pangaosan anu hadir oge kalih kulawargi urang kanggo caroge bojo para putra kulawargi urang sadayana mugia salalamina aya dina panang tayungan pangraksa Allah Subhanahu wa taala mugia Gusti maparinan kang urang sadaya tambih-tambih barokah yuswa panjang yuswa bari sehat dohir batin ditebihkeun tina balai dohir oge balai batin hasil sanes kanten pamaksadan ajaman harapan cita-cita urang sadayana anu sae munggu Gusti mugia aya dina qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala pakasaban urang sadayana dina milarian maisah rezeki kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti naon wae kasabna anu tani anu ical galeuh atanapi cepeng damel mugia sadan dibarokahan dilancarkeun dipaperinan rezeki anu barokah manfaat maslahat dunya sinareng akhirat kanggo para putra putri putu urang sadayana anu nuju nyarupri ilmu di sakola di pasantren nuju kuliah mugia marantena dibarokakeun kana lawang ilmu anu barokah manfaat maslahat dunya sinareng akhirat oge kanggo pidoana ti sadayana
kanggo pangresa teh pipit anu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh. Anjeunna alhamdulillah parantos aya di tanah suci dina dintenan kasabarena teh ka tos genep dinten rupina nya teh pipit alhamdulillah parantos aya di tanah suci nuju ngalaksanakeun rangkaian ibadah umroh. Pidoa ti para wargi sadayana mugia teh pipit oge sadayana rombongan ibadah umroh mugia aranjeunna dipaparinan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kasehatan oge tiasa ngalaksanakeun rangkaian ibadah kalayan dilancarkeun ibadahna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sehat salamet aya dina panangtayungan pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Hadirin wargi-wargi sadayana para bapak kali para ibu jamaah li pangaosan rahimakumullah. Dina pangaosan wengi Ahad anu ayeuna insyaallah bade ngadugikeun tentang adab tata krama kesopanan terhadap diri, al-adabu ma'an nafsi. Adab kesopanan tata krama terhadap diri urang nyalira. Janten dina agama Islam anu dicanak oge dicontohkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina setiap laku lampah perilaku urang sadayana aya adab tata kramana. Sanes ngan saukur adab tata krama terhadap Allah. Aya adab terhadap Allah, kumaha adab seorang manusia terhadap Khaliq Maha Pencipta buktosna Allah Subhanahu wa taala. Oge aya adab tata krama sebagai makhluk terhadap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha saena akhlak anu sae. Oge kumaha adab tata krama urang terhadap Al-Qur'an nu janten pedoman, nu janten imam urang sadayana selaku umat Islam. Oge aya adab terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Adab kanu janten ibu rama. Kumaha adab tata krama seorang putra kanu janten ibu rama. Aya adab seorang murid terhadap guru. Diatur dina agama Islam. Malima adab bertetangga. Kumaha urang sebagai tetangga sareng sesama tetangga. Bermasyarakat diatur dina agama Islam. Malihan mah teu kenging hilap disagendengeun adab-adaban tata krama anu neme disebatan hubungan urang terhadap Allah oge hubungan urang jeung papada manusia malih mah diuningakeun oge adab terhadap diri urang nyalira bil adabi ma'an nafsi adab urang terhadap diri urang nyalira. Ulah sampai kieu ari adab kanu sanes, adab kasepuhna tos sae, adab tata krama ka guru tos sae, adab bertetanggana bermasyarakatna tos sae. Tapi hanya karena adab terhadap dirina nyalira teu diraksa. Ari bertetangga sae, ka ibu rama sae, tapi teu nyaaheun kana dirina nyalira. Teu ngajaga, teu ngaraksa adab terhadap diri urang nyalira. Yu'minul muslimu bi anna sa'adatu fi qilati hayatihi pastina bakal salamet seorang muslim bakal tuniba kana kabagjaan bikilati hayati dina sepanjang hirupna. Hirup di dunia bahkan kehidupan di akhirat salagi eta muslim menjaga adab terhadap dirina. Ngaraksa adab tata krama terhadap diri nyalira. Watati biha sareng nyai-nyai kana dirina ngagindingan kana dirina eta muslim.
wa tazkiyatiha sareng mersihan kana dirina eta muslim. Oge nebihan ngaraksa tina perkara-perkara anu matak ngaruksak kana dirina eta muslim. Janten seorang muslim urang sadayana bakal salamet oge bakal tuniba kana kabagjaan di dunia oge jaga di akhirat salagi urang sadayana ngaraksa adab tata krama terhadap diri urang oge ngagindingan nyae ngabersihan kana diri urang sadayana oge urang sadayana teu keng hilap kedah nebihan tina perkara anu matak ngaruksak nyilakakeun ka diri urang nyalira. Mari kan bade kusaha deui atunya anu nyaah ka diri urang iwati diri urang nyalira. Dari batur mah moal pedulieun sakumaha urang caketna jeung rencangan urang jeung wargi urang malima jeung kulawarga urang moal sanyaahna anjeunna moal sapertikeun nyaahna diri urang ka diri urang nyalira. Iwati urang anu nyaah anu kudu nyaah ka diri urang ngaraksa diri urang sadayana. Pidawu Allah Subhanahu wa taala dina ayat suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha temen bagja man jalma zakkaha anu bisa mersihan ngabersihkeun kana dirina eta jalma. Wa qad khaba jeung temen cilaka eta jalma man jalma dassaha anu ngotoran kana dirina eta jalma. Urang sadayana hirup kumu di alam dunya di jagat raya ieu urang sadayana moal lepas urang sadayana hakikat hirup urang sadayana teh nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Sing emut urang di alam dunya teh ngagaduhan aya hakikat hirup, aya tugas hirup, aya tujuan hirup. Teu hilap. Hiji urang teh sing emut kana hakikat. Kenyataan urang di alam dunya teh nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala sesuatu anu tuniba ka diri urang, baik anu raos, anu sesuai jeung kahoyong urang, atanapi anu pait anu teu sesuai jeung kahoyong urang, hakikatna eta teh ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Sehat ujian, teu damang ujian. Janten disebutkeun ujian teh sanes teu damang wungkul. Urang dipaparinan sehat oge eta teh ujian. Dipaparinan milik rezeki anu seueur eta ujian. Dipaparinan nikmat anu melimpah ujian. Urang makan pandanganna emutan teh disebutkeun ujian teh katugenah we kitu. Hese usaha nuju diuji cenah ieu teh Gusti. Keur teu damang ieu teh ujian leres. Tapi urang ketika urang sehat oge, ketika urang nuju dijembarkeun rezeki ku Allah Subhanahu wa taala, seueur artosna,
Seueur bandana, luhur pangkat jabatanana, kayak tema eta teh ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Apakah urang mampu ngagunakeun eta baik anugerah nikmat atanapi ujian mangrupikeun anu teraos ka diri urang sadayana baik teu damang atanapi hese dina ekonomi, hakikatna nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Kaduana urang teh ngagaduhan tugas hirup. Tugas hirup urang di alam dunia lintang ti ibadah. Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai abid, Allah sebagai ma'bud. Kewajiban abid terhadap ma'bud ibadah. Urang sebagai makhluk anu diciptakeun, Allah sebagai Khaliq Maha Pencipta, nyaeta kewajibanna husnul khuluq, sae akhlak beradab ka Allah Subhanahu wa taala. Lintang ti adab urang terhadap Allah taat, ngalaksanakeun parentahanana, nebihan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna urang sadayana di alam dunya ieu kedah emut kana purwadaksi sing tiasa ngajaga diri urang sadayana, mersihan diri urang sadayana, nyai diri urang sadayana supaya urang kalebetkeun golongan jalmi anu bagja di dunya oge bagja di akhirat. Nah di antawisna adab tata krama terhadap diri urang anu kahiji nyaeta at-taubatu, tobat. Kahiji tobat. Teu keng hilap, teu kenging kakantun ari tobat mah justru tiap waktos, tiap dinten urang sadayana kedah aya kahoyong, kedah maksakeun urang selalu tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah tobat teh saminggu sakali, sabulan sakali, komo satahun sakali. Tobat mah tiap waktos, tiap dinten, minimal setiap urang ba'da netepan pardu urang sadayana tobat kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu sareng ari anu dimaksud minha ku tobat atakholia nyaeta ngalesotkeun ngeureunan ansa irid dunubi tina pirang-pirang pada melandosa wal maasi sareng maksiat. Urang geuningan sok ngadoa para bapak para ibu setiap badan netepan alhamdulillah rupina sok diaos ku sadayana oge taraka kantun Allahumma inna nas aluka salamatan fidini wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan wa barakatan birizki wa taubatan qoblal maut. Naon wa taubatan qoblal maut nyuhunkeun ka Gusti hoyong tiasa tobat qoblal maut samemeh maut. Nyamuhun dari tobat mah kedah sateu acan maut. Aitos maut mah tinggal hanyakalna, tinggal kahayangna hanyakal Gusti abdi teu tobat. Hoyong diuihkeun deui ka alam dunya. Malimah dina Al-Qur'an diuningakeun ngajeritna unjukanana jalmi anu tos ngantunkeun hoyong kembali di ka alam dunya nyaeta hayang tobat,
hayang meresan babalik pikir ngomean laku lampah anu awan waktu di alam dunya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Rabbi nun pangeran abdi laula akhorta lamun tema Gusti teu ngahirkeun Gusti ni ka abdi ila ajalin qarib ila ajalin kana ajal qaribun sakedap we Gusti tegasna mah Gusti lamun tema Gusti teh teu waka ngamaotan ka abdi teh mun tema Gusti teh maparinan kesempatan ka abdi Gusti ulah waka ngamaotan atau Gusti teh balikeun deui abdi teh Gusti ka alam dunya sanajan sakedap Gusti sakedap sadinten sajam sakedap we kitu ka alam dunya maka abdi teh paasodaku abi rek gawe sodaqoh wa akum minas solihin jeung bukti abdi rek kalebetkeun babarengan sarta jalma-jalma anu soleh. Bakat kunaon hanyakal di alam dunya teu amal soleh can bisa tobat ka Allah Subhanahu wa taala hoyong uwi ka alam dunya. Mata tobat mah kedah satu acan maut. Mungpang mengpeung urang aya kesempatan ajilu bitaubati qoblal maut buru-buru anjeun tobat samemeh datang maut. Naon dimaksud ku tobat wal muradu sareng ari dimaksud minha ku tobat atakholia an sairid dunubi wa ma'asi ngeureunnan ngalirenan eureun tina tiap-tiap pada melan dosa sareng maksiat. Urang sadayana jami biasa rumaosnya urang sadayana moal lepas tiap waktu setiap dinten teh tina midamel dosa. Ibu bapak aya di dieu ibu atanapi bapak di antawisna jamali pangaosan anu dina dinten ieu ti kawit gugah kulem ti enjing-enjing tadi sateu acan subuh dugi ka waktos ayeuna anu urang teh merasa abdi mah teu pernah migawe dosa aya teu aya? Aya ibu? Aya nu ngaraos kitu? Ai abdi mah rumaos seueur bujeng-bujeng ti gugah kulem tis enjing-enjing anu tadi malih mah mungkin ti ba'da magrib dugi ka ayeuna oge aya we dosa baik anu disengaja atanapi anu teu disengaja. Soca urang dosa ucapan dosa padamelan dosa hate ya Allah Gusti mungkin urang rarasaan date rarasaan teu ngaraoskeun teu gaduh dosa justru rumasa urang mah seueur dosa anu kahaja anu teu dihaja anu karaos anu teu karaos seseueurna mah da dosa mah anu naon anu teu karaos kantenan anu karaos urang terang eta pada melan dosa eta teh dilarang ku agama tapi kadang masih keneh ku urang dilaksanakeun terang dosa urang masih keneh dilaksanakeun kalintang pisan ageungna bebendu Allah Subhanahu wa taala. Eureunnan dosa atakholia an sairi dunubi wal ma'asi eureunnan dikawit ayeuna dinten ayeuna abdi rek eureun migawe dosa lamun tema urang masih kene dinten kamari osok ayeuna midamel dosa
dosa ka Allah, dosa ka papada jalmi anu urang uninga eta pada melan dosa. Salat masih keneh di akhir-akhir, salat masih keneh di engke-engke, kadang urang sok wantun keneh ninggalkeun kawajiban, sok ngalanggar aturan. Ya Allah, tah eureunnan dosa. Kadang sok wantun keneh ngabohong, masih keneh wantun nyarioskeun kaawonan papa jalmi anu sanes, ngagorengkeun batur. Dosa eureunnan ku urang. Wa nadmu ala kulli danbin salipin. Kaduana saparantosna urang ngalirenan ngeureunnan pada melan dosa, urang teh kudu nalangsa ala kulli danbin salipin kana emut kana dosa-dosa nu parantos kalangkung. Sok urang renungkeun ti kawit urang balik dugikeun ka waktos anu ayeuna pada melan dosa urang, dosa ka Allah, dosa ka papada jalmi, sehingga urang teh ngaraos sedih. Gusti abdi hanyakal, abdi tobat ka Gusti kantenan bikeun katiasa ngecelakeun cisoca. Ta eta nu sae mah ibu kantos para bapak kantos urang emut kana dosa bikeun ka ngecelakeun cisoca. Kantosnya alhamdulillah. Justru ku ngecelakeun cisoca teh leres-leres tobatna disarengan ku hate. Da dosa mah kudu diakukeun. Ulah ngarasa urang jadi jalma anu suci. Justru ku ngarasa urang loba dosa ngajadikeun sabab urang merendah di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Sedih nalangsa emut kana dosa, tengah wengi jumplang jempling. Nu sanes mah nuju naon? Nuju karulem, nuju taribra, ibu-ibu warga Jati mah, bapak-bapak warga Jati mah ahli pangaosan garugah wengi, tengah wengi teh jam 2, paling siang jam 3 osok para bapak para ibu. Insyaallah osok ari gugah namanya. Sering gampil gugah wengi mah hoyong kahampangan ge langsung gugah kitu nya. Kajamban abdas teras netepan sunat wengi, netepan sunat tahajud, netepan sunat hajat, netepan sunat tasbih malimah ditamihan. Teras ngaoskeun istighfar nyalureun sajadah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bari emutan ngabayangkeun dosa-dosa urang anu parantos kalangkung. Gusti abdi hanya ka Gusti, abdi tobat ka Gusti, muga Gusti ngapunten kana dosa-dosa abdi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedih. Ya Allah, Gusti subhanallah. Salajengna tahapan dina tobat anu salajengna nyaeta wal ajmu ala adamil awadati ila dan bin pi maqabilil umri. Ngajam dina mana yen moal rek balik-balik deui kana migawe dosa dina waktu anu bakal kasorang. Janji Gusti abdi hanyakal abdi kapungkur abdi kantos migawe dosa. Abdi teh kantos damel dosa ka Gusti ninggalkeun kewajiban salat atawa dosa ka papada jalmi ngabohong nipu. Abdi teh hanyakal Gusti tiwangkid ayeuna abdi ngajam moal rek balik-balik di migawe kana eta dosa. Janji ka Allah Subhanahu wa taala. Terus janji kitu ngajam kitu bari prak dilaksanakeun. Robah laku lampah, ulah balik-balik deui.
ulah ieu mah geus tobat, geus istighfar. Janji moal rek balik-balik deui tapi isukna teh kitu deui nya. Nu sebat teh naon? Tobat naon? Kawas tobat sama, aya tobat sama makan kitu seah. Coel deui. Apal dosa hanyakal, Gusti abi hanyakal, tapi isukna teh kitu deui. Ya Allah, janten kedah ngajam oge di istiqomahkeun dina kasayaan tinggalkeun padamelan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mugia urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu tiasa tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaduana kahiji naon? Tobat. Adab urang terhadap diri urang anu kahiji tobat. Lamun urang nyaah kana diri urang kudu buru-buru tobat. Ajilu bit tobat qoblal maut. Bisi kaburu maut. Geuningan ajal teh umur teh teu pandang umur. Teu aya nu terang. Gusti ya Allah, ulah rek rasa mokaha tulul amal. Engke we rek tobat teh geus naon? Geus kolot. Engke we rek tobat teh geus jadi aki-aki. Engke we geus tobat teh rek tobat, rek babalik pikir, rek daek ibadah, rek daek ka masjid, rek daek berjamaah, rek daek salat teh engke we geus rineh. Ayeuna mah riweuh keneh yeuh, meungpeungora keneh. Justru ibadah mah meungpeungora. Teu aya nu terang. Kudu buru-buru setiap waktos, setiap dinten urang sadaya kedah leres-leres ngagunakeun waktos kesempatan dianggo ibadah, dianggo tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kaduana, adab terhadap diri urang sadayana. Adab terhadap diri anu kadua muraqabah. Tanamkeun dina manah urang sadayana muraqabah. Naon ai muraqabah teh? Kaimanan, keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala, yakin setiap laku lampah, sepak terjang rongkong depong kecap kicep lagu lagam urang sadayana. Setiap laku lampah urang diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Janten tanamkeun muraqabah, ngarasa diri diawasi ku Gusti Allah. Rasa diri urang teh diawasi, dipencerong kain kisab ku samiyah, ku panguping, oge ku basoriah paningal Allah Subhanahu wa taala. Moal aya laku lampah urang, ucapan urang anu teu kauninga ku Allah Subhanahu wa taala, nuju seueuran, nuju nyalira, nuju di tempat anu caang, dina tempat anu poek, anu nyumput, tetep Allah uninga. Ya Allah, ulah ngarasa eueuh sasaha ieu. Teu aya sasaha ieu, eueuh nu apaleun ieu, ceuk saha? Allah uninga. Najan teu aya jalmi, teu aya makhluk anu ningali, tapi yakinkeun Allah mah uninga. Ngarasa diri dipencerong, diawasi ku Allah. Lamun jalma tos tertanam dina manana muraqabah, rasa diri diawasi ku Allah Subhanahu wa taala, maka dina laku lampahna bakal terjaga. Moal wantun ninggalkeun kewajiban, moal wantun ngalanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh jalma wantun ayeuna ngalakukeun dosa, wantun ngalakukeun maksiat, karena dina manahna can aya muraqabah. Mentang-mentang susulumputan,
dinu poek mentang-mentang eueuh jalmi eueuh anu uningan wantun ngalanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Teu sieuneun, teu izin ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayeuna mah jalmi teh sieun keneh ku naon? Ku sisi TV. Ari ku sisi TV mah rada regog-regog. Pedah aya CCTV di singsieunan di toko teh ditulisan malih mah awas toko ini dilengkapi naon CCTV. Jadi sieuneun tapi ku Gusti Allah teu sieuneun. Mentang-mentang teu aya CCTV, mentang-mentang eueuh nu apaleun, wantu ninggalkeun kewajiban, ninggalkeun salat, ngalanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkeun muraqabah, rasa diri dipencrong, diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Malimah dina hiji hikayat diuningakeun qala Abdullah bin Dinar. Diuningakeun ti Abdullah bin Dinar, kharajtu ma Umar bin Khattab. Kharajtu angkat abdi, keluar abdi ma'a Umar bin Khattab, nyarengan sahabat Umar bin Khattab. Ila makatan bade angkat ka kota Mekah. Parus Nabi badi toriki. Teras liren di perjalanan. Abdullah bin Dinar teh nyarengan saha? Nyarengan sahabat Umar bin Khattab. Di perjalanan ajeuna liren. Papenak sareng hiji tukang ngangon. Tukang ngangon. Nuju ngangon domba di gunung, di sampalan. Wah, domba na teh mani seueur ratusan. Di eta gunung di angon ku tukang ngangon ku roin. Paqala lahu nyarios. Lahu ka itu roin sa Umar ya roi he tukang ngangon bina satan min hadil gonam. Ciklah jual ku anjeun hiji doma tina ieu pirang-pirang naon? Doma, doma na teh atur ratusan. Hei tukang ngangon, ciklah cenah jual ka kuring. Doma teh hiji we cenah. Paqala roin mangka nyarios eta tukang ngangon innahu mamlukun, innahu saestuna ieu doma teh ieu gonam teh mamlukun aya nu gaduhna. Janten punten ieu doma teh anu diangon ku abdi teh sanes anu abdi, tapi anu dunungan abdi mangan sakadar tukang ngangon, abdi mangan sakadar buburuh. Ceuk eta roin tukang ngangon. Jadi muat biasa ngical abdi. Pakola mangka nyarios lahu ka itu roin saha Umar. Kul bejakeun ku anjeun li saidika kadunungan anjeun akalah dibu. Bejakeun lah kadunungan anjeun bahwa domba teh dihakan ku sato galak. Yeuh jang. Bejakeun we engke kadunungan anjeun mah domba teh hiji dihakan ku sato galak, puguh mah dinaon? Dijual. Duitna di alap manfaat. Diasupkeun ka anak pesak. Bejakeun we kadunungan mangabohong sakali wae mah cenah lah. Bejakeun moal curigaeun bakal percayaeun domba teh dihakan ku sato galak. Kumaha eta waleranana tukang ngangon si roin? Paqalal abdu mangka nyarios itu abid ainallah, di mana atuh ari Allah. Ya Allah Gusti. Ieu teh nuduhkeun seorang abid, seorang roin teh ngagaduhan muraqabah, rasa diri diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipiwara ngabohong ku Sayyidina Umar,
anjeunna ngawaler aina Allah, lamun abdi ngabohong kadunungan abdi di mana atuh ari Allah. Sedengkeun Allah selalu mengawasi karena setiap laku lampah urang sadayana. Kumaha eta Sayyidina Umar pabaka mangka nangis sa Umar. Sayyidina Umar gikeun ka nangis terharu ku waleran saha eta tukang ngangon. Da Sayyidina Umar ge maksudna sanes leres-leres miwarang naon ngabohong tapi ngan sakadar naon menguji nguji kasoba kanaon kejujuran eta tukang ngangon sehingga wagoda dina enjingna ala saydiroin pastarahu minhu wa ataqahu ku sabab terharu kana kejujuran eta abid dina enjingna Sayyidina Umar angkatah kasaha kadunungan eta tukang ngangon eta abid ku Sayyidina Umar diperdekakeun. Ku hikmah ku ayeuna ku kejujuran anu tadina eta abid nyaeta ngagaduhan muraqabah rasa diri diawasi ku Allah teu wantun ngalanggar aturan Allah margi ngarasa diawasi ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Salajengna nu katiluna urang tanamkeun dina manah lamun urang nyaah kana diri urang adab terhadap diri urang sadayana nyaeta selalu muhasabah. Naon introspeksi diri diparentah ku Gusti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligoddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu arariman ittaqullah kudu takwa anjeun ka Allah wal tangdur jeung kudu pariksa nafsun setiap diri anjeun ma naon perkara qaddamat anu geus dipigawe ku anjeun ligodin pikeun bekal isukan. He jalma anu iman kudu takwa anjeun ka Allah jeung pek introspeksi urang teh naon anu geus dipigawe ku urang geus disiapkeun ku urang sadayana pikeun isukan. Isukan di mana? Di akhirat. Tos sejauh mana urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tos sejauh mana urang taat babekelan ibadah kanggo pibekeleun jaga di akhirat. Tos sejauh mana urang ngalaksanakeun parentah Allah. Tos sejauh mana urang ninggalkeun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu introspeksi. Tiap waktu, tiap dinten minimal urang priyogi sateu acan kulem. Merenung ibu bapak merenung sateu acan kulem teh. Disarengan ayeuna urang ngadoa ka Gusti sateu acan kulem teh ngaos bismillah 20 hiji al-ikhlas 3 wangsulan palak binas sawangsulan urang sadayana merenung heula ka Gusti bayangkeun ti enjing tadi ti gugah kulem dugikeun ayeuna bade kulem deui abdi teh apakah abdi teh seueur amal soleh ataupun seueur amal awon. Introspeksi kantonan urang bayangkeun ti mimiti urang baleg dugikeun ka umur ayeuna geus kolot tos sepuh ieu teh apakah urang teh loba ibadah atawa loba maksiat loba ninggalkeun kewajiban. Introspeksi tos sejauh mana Gusti lamun teh mah abdi di maotan enjing apakah abdi teh tos siap teu acan tos siap bekal teu acan kan lamun dinaros urang ka diri urang ku kitu introspeksi sehingga urang babalik pikir tobat oge robah laku lampahan awon karena sae anu tos sae ku urang tingkatkeun pertahankeun langkung istiqomah. Salajengna anu terakhir adab terhadap diri urang sadayana nyaeta mujahadah
selalu mujahadah, ngalawan mengendalikan hawa nafsu. Ayeuna urang nuju pangaosan itu nuju mujahadah. Nuju perang itu Pak, perang. Da ceuk nafsu mah urang teh kaoyongna di mana? Leres di mana? Di bumi. Ceuk nafsu mah kitu kan jujur. Ceuk nafsu mah beurang urang teh capek ti enjing-enjing teu liren. Gusti tunuh capek malima nu boga karesep-resep nonton TV ibu-ibu sinetron bisi katinggalin tapi dilawan kurang ya Allah dilawan mujahadah naon mengendalikan hawa nafsu nu dituturkeun teh lain nafsu tapi inget kana kewajiban waktuna pangaosan margi nyuprih ilmu teh kewajiban minal mahdi ilal lahdi peungpeurieun atuh urang teh tiap dinten urang teh maksakeun samingon sakali samingon 2 kali 3 kali mah urang ngalangkungan pangaosan mugia we ku nigreuh ngeureuyeuhna oge ku calikna oge di masjid insyaallah kenging pahala iktikaf kenging ganjaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah selalu melawan mengendalikan hawa nafsu. Urang sedang gunakan akal pikiran ulah nuturkeun hawa nafsu gitunya. Urang sadar emut, urang sadar ngagaduhan kewajiban sehingga urang selalu berjuang, berupaya supaya diri urang teh hoyong langkung sae dina ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang simpulkeun para bapak, para ibu ahli pangaosan sadayana adab urang terhadap diri urang anu kurang kedah diraksa, kurang kedah dilaksanakeun. Bukti urang nyaah kana diri urang hiji urang teh kedah tobat. Selalu tiap dinten tiap waktu hoyong tiasa tobat. Kaduana tanamkeun muraqabah. Rasa diri diawasi, dipencerong ku Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga urang sadaya henteu lalai dina ibadah teu wantun ninggalkeun kewajiban. Katiluna selalu urang sadayana muhasabah introspeksi diri kanggo memperbaiki diri urang, ngontrol diri urang tos sejauh mana urang ibadah ka Allah bebekelan kanggo sampeureuin jaga di akhirat. Kaopatna urang sadayana selalu mujahadah ngalawan mengendalikan hawa nafsu urang sadayana. Mugia Gusti maparinan hidayah taufik pitulung kang urang sadayana kang ngupayakeun diri urang kalih kulawargi urang dicanak kana jalan anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.